Waalaikumsalam. Punten, ah. Waalaikumsalam. Numpang nanya, ke Anda Praja itu ke mana? Anda Praja? Heeh. Anda Praja, sit. Kan apa ya? Ke Anda Praja. Mana teu ngarti ah. Anda Praja kok sit. Nyong ora pada ngerti kieu, nyong udah kene. Wah, teu ngarti inget. Diuk aya lah, diuk, heula diuk. Diuk. Jagong kana? Diuk. Jagong? Heeh, diuk. Jagong. Nuhun. Diuk. Diuk. Diuk kana yuk. Jauh tinggi. Dikasih ada peninggi? Anda Praja, kurang teh jauh, terus jauh rek hadir ke babaturan. Anda Praja? Ngaran lemburna Anda Praja. Desanya Anda Praja desane? Heeh, ngaran desana Anda Praja. Sorangan di mana sih tuh kok bahasan aing lieur amat ngerti. Aku ki wong Jawa, Mas. Aku ngene iki golek pitik. Aing gede kiri disebut leutik. Ya gede. Aku kene gue lagi golek pitik. Ngerti pitik para sih? Pitik naon? Pitik gue sing sikile loro, gering sing sikile loro sing paine mambung. Ah, bingung bae aing mah. Teu ngarti bahasa Jawa soalna. Pitik gue apa ya? Pitik gue sing sikile loro. Sing ana muline kukruyuk. Wah, hayam eta mah Ya kan tuh. pitik gue jenengane pitik. Oh, gitu. Nuhun. Aing teu ngarti soalna bahasana eta. Ya aslinya gue masih gue arep ngendi? Bade ka Anda Praja, bade ka rerencangan. Hah? Nah, rerencangan teh ayeuna di Anda Praja, cuman kuring teh bingung rencanana ka mana. Itu kuring. Gue sih sahabat kuring. Aduh, kuring teh naon ya bahasa Jawa nya? Lah, iya itu kuring, ieu teh kuring, ieu kuring. Tidak ada. Heeh, kuring. Ieu sia ieu. Berarti Gitu. Rika. Ieu ucup. Rika awewe aing meureun. Oke, berarti Rika nek kuwi arep age goloti alamat. Ya, abdi teh nuju nyarian alamat gitu. Oh, berarti nyarian alamat. Aslinya ngomong di sih? Asli orang Sunda. Jadi pakai bahasa Indonesia we Indonesia. Bisa Indonesia, bahasa Indonesia bisa. Bahasa Indonesia sih bisa, tapi mau dari sombong. Moal sombong iya, sarua iya kepanana teu ngarti teh nyambung ngomongna bahasana. Supaya yang make bahasa Indonesia we disebutna belegu. Coba koek. Naon sih ngomong naon kehet? Eta bisa bahasa Sunda. Kita aing teh ngerti ngomong Sunda. Tadi atuh batur teh nanya. Kebenaran mana tar ka mana? Rekana Praja ke babaturan, tah ieu babaturan ye, tah fotona tah, ye, cuman alamatna ye bingung ye ti dia ye. Mana eta jalma?
Jurik sih emang heeh. Atau mau juga cangkakap. Goreng sih emang heeh. Terus enak kayak bayo, cang ngobrol gitu bae tuh. Anu rada ide lo bareng itu dia mah. Atuh siap lah. Ah ya. Bener. Ka warung heula yeuh lah, capek. Sayur, siap lah. Ka anak praja teh nyaho alamatna kan nanyakeun heula. Siap-siap kemana tuh ke warungna? Tuh ka ditu we, barang teh nu aya ngopi bawa es ya. Aduh. Pananan tadi teh kieu, urang teh pan eka praja. Nah, kusorangan kan kalau diajak jalan ka dieu. Sekalian kalinya liwat nyokot hayam. Oh, gitu. Mang bingung. Neangan tadi geus nanya ke sabar aja lamanya kalah bener nanya ge. Terus kumaha? Nah, meureunangan sorangan bisa lah nganterkeun urang meureunangan kitunya. Panengankeun alamat ieu wayahna. Ka mana? Heuh ka Anak Praja, pan sorangan mah jauh-jauh di Jawa datang ka dieu geus apal Anak Praja. Kan beda jalur. Kuring mah kawetan, ka Anak Praja mah ka kulon. Lah, tulunglah piraku nulungan sesama manusia teh embung. Nulung manulung, tapi bang bensin bak eusian. Ya, Kang. Kuring teh nya jauh-jauh kitu tah diri kitu teh tah. Ieu teh minta tulung ka Akang teh hayang dianturkeun ka Anak Praja ka mana lah kitu jalanna teh apal. Pan beureunan aya nulung sesama muslim teh pan beureunan pahalana gede lain. Tah, aya nu ngaran-ngaranna hirup teh kudu habluminan nas oge kudu dipake rin habluminallah bae. Jadi berbuatlah baik kepada manusia. Tah ieu teh manusia ye. Kudu kumaha? Anterkeun kuring ka Anak Praja. Tah itu suatu perbuatan yang sangat baik. Tapi kudu Kira-kira ikhlas. Ulah pakai duit, ikhlas. Ikhlas mah ikhlas, tapi bensin kumaha make duit. Insya Allah aya gantina. Ya, itu. Eta utama nama membantu sesama manusia itu baik asalkan ikhlas. Tolong. Bener tak? Sok tanyakan ke ajengan gimana baik. Kadang-kadang dulu sesama muslim komode ya jebolan pesantren di mana? Bayu geus jauh pokona nama. Dinya santri. Santri. Oh, baik. Ka Jawa pernah. Pesantren mana? Geus pernah, cuma dia kuring babaturan santri si babaturan di dieu. Ya Anak Praja tapi ting di mana gitu tah. Ieu teh bingung kuring dengan alamatna tah. Asli di mana asli teh? Asli mah kuring mah di Tasik. Oh, di Tasik. Di Tasik. Berarti matur salempurna jeung Prabowo nya. Tuh, Prabowo mah di Jawa. Oh, jauh. Ieu mah kumaha ieu kira-kira bisa teu nganterkeun? Erek murut puasa di dieu. Di Puasa di dieu. Bener gitu tah. Cuman ya gitu, teu apal jalan, teu pernah ka dieu gitu tah. Lah geus cenah mah anterkeun mereka itu, insyaallah pahalana gede nganterkeun santri mah. Ya. Ngaran-ngaran pahala nomor 2, nomor 1 mah duit. Kapananan duit eueuh, duit mah ya kuring eueuh teu boga duit, tapi ieu engke lah gampang dipasihan doa anu mata kalobakeun duit. Santri mah boga doa anu mata kalobakeun duit. Wah, rek. Ya siap lah. Nah, Jangan gitu heula. Tapi engke turun tengah jalan ya. Soalnya urang mah kelabas. ulah udah tengah jalan di sisi. Oh. Jalan tengah katabrak. Nah, Kerjakan saya teh. oh, siap. Nomor saya. Idinya. Bukan duit. Ih, siapa mah geus nebeng mobil, Pahala, diantarkeun. pahala. Aya bayaran di nginum. Pahala. Pahala sote lamun ikhlas mah jadi teu jadi pahala. Ayo.
kumaha tuh orangnya ayeuna tuh sembako nararaek segala nararaek coba can bayar listrik segala itu mah kita bingung aing coba butuh duit 5 juta gimana aja pisan yang anak orderan aja pasti pisan aing kumaha teh kalah bingung lah aing kalah gitu oh sarua aja pugu coba can bayar listrik si wow senagih wae Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Kemana Pak Ji? Mbak Deka tajal mina ieu RT tilu nyaurna teh tah. Sana mina. Si Puloh. Ya, puloh. Oh, jika sarengkeng hidup. Wah, eta bener. Rek eta teh sana bapak puloh teh. Eta teh babaturan. Oh, ada rencangan. Heeh, apal bumi di mana? Apa? Halus sakitu mah anterkeun nya. Oh, siap mangga. Tah eta teh RT tilu tapi daerahna naon namanya teh RT tilu cenah daerahna Handap Praja. Tah Handap ieu. Praja. Oh, Handap Praja. Sabaraha Kang pamikir itu ongkosna? 2 juta karena Praja. 2 juta mahal-mahal teuing. Iya, 2 juta Pak, tante beli. Malas ribu lah. Kang ojek mah muka bina-bina malas ribu nya. Tacan Jauh, kenging Pak, ayeuna nama. Tacan kenging Pak 15.000 mah rokok ge ayeuna tos leuwih ti 15.000. Oh, mahal-mahal. Sakitu mah mahal-mahal teuing atuh 15.000 we embung. Geus yang terjadi ah. Ya ngogroan, itu duit tadi gini. Pak, sekedap Pak. Naon deui? Pancen teu beunang tadi. Lah, mangga 15.000. Bios Pak, 15.000 ini Tah, can atus gitu. ya. 15.000 mah tadi, aing tadi geus leumpang ka ditu geus mahal. 1.000 berek mah. Kasarna nawarun ka 1.000 tadi 15.000 ge. Atuh Pak, soal itu mah atuh sakitu-kitu teuing da abdi ge priuk. Geus tarik lah. Lumayan 1.000. Geus bae. Mah tapi ka mana-mana 1.000 mah. Yang udud geuna. Ujung ulu dari bensin. Atuh bensin mah ada ku itu ieu ku solar. Pak. Kenapa? Kumaha deui? 1.000. Kumaha? 1.000 daek. Ti tadi atuh pan 1.000 we kita duit 1.000 ge. Yuk anterkeun lah. Tarik ku sia, tarik. Ya BG. 1.000 jang. Ya BG aing mah lambung. Tarik ku sia, Bro. Usia. Ya, hujung. Itu nu bener sare kayak teh bukit. Baik. Iya tadi perlu kartos tah cenah. Iya, tadi 1.000 lumayan. Lu mana we ya? Yuk mana yuk. Ngelehan ka ieu ke ngora. Aduh. Meni kieu meni. Nah, cenah bener. Kempes. Sakit banget. Ngomong di sini ke pas ya. Kaget cakap. Yo mah. Are nalaunan. Aya penyahana. Alaunan Pak, alaunan sok. Aduh. Bismillah. Motor rusak ya. Aduh. Mana jauh perjalanan. Ade segala ieu mah. Iya.
tuh orang di dieu. Panas nepi tuh di mana tuh? Oh, gitu heuh atuh sia. Ribut. Ah, dia tuh saya diputar. Gitu tuh. Nuhun ya, friend. Tadi heula. Naon deui ari maneh? Bayar cek teh. Ari ngojek teh nu mawa apa nu dibawa nu mayar? Di bawah. Nu dibawa akang tak urang. Akang berarti mayar ke urang. Gitu. Mah itu 1000 lumayan kepananan. Bongan akang tadi teh yang mawa motor. Bayar 1000. Ah. Ting ridonya nuhun. bikin bodoh teh saha. Assalamualaikum. Bro, aku. Ayo ceng. Aduh, bro. Aduh, Ayo, pakai bro, pakai bro. Aduh, bro. Ya mana kam, bro? Biasa. Aduh, bener-bener harus amat enaknya ini mah mana ieu ngeuran euy. Aduh, biasanya bisnis manuk ke enak mah. Untuk bro. Haus tuh bro. Aduh, haus pisan, bro. Jalan jauh-jauh bener-bener ya, aduh. Kopi lah, kopi. Kopi non bro. Kopi BC aya mah. Mai cerang. Hah? Kopi. 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 Kalau bro pernya. Siap. Aduh, mana enak pisan euy, aduh. Ya mah kisah betah urang 2 bulan ge ah. Bro. Hah? Ieu naon, Bro? Cai bro. Aduh. Asa budak masih curi. Tadi wing teh naon? Tak kopi. Anu dibawa? Sehat. Ah, di rumah si Ambung aing. Tahu jauh-jauh minta kopi, beda cari herang. Aduh, dah. Yang guys tuh paling bumar bilang paling lah. Ya, senyukan. Ya, bek. Aduh, bro. Kumaha, Tadi bro? bumbung. Hah? Neng mas mandi minum. Harus dibekan lah. Biasa. Bener-bener. Air bunga. Aing haus, ya udah. Minum. Asa ABC. Paling makan bro apa adanya. Ya, siap lah. Loh? Loh? Kalian loh? Aduh. Ya yang ngisi di mana? Tuh tukang. Tukang itu? Oh. Jauh lah, siapa yang ngisi kan? Sentengnya. Oh, ngisi kan? Numpangnya nita. Pahala, iji. Pahala. Ya, se. Jong. Kamana? Kereta dari bahasa. Ah, antar mana tuh? Ah, ini mah. Tak. Iya. Heeh. Oh, kan dia nyusun teh. Heeh. Oh ya bisa apa nyusun kan? Ah, ini ngas balik ah. Ini numpang zaman nita. Neng, gusti ting. Kumaha budak teh wanita, zaman numpang. Tidung pisan ku serangan bae. Dasar santri gelo. Duh, yo, film mau nih, oi. Oh, kepo. Jangan bocik, nembok. Oh, kuat. Kirimkan alus. Enggak. Film semi ieu mah nih. Buat atuh buat. Heeh. No? Buat geus bluetooth aktif. Hirup. Hampir ieu alusna bener. Film temating ieu. Si bisa ari. Pasti. Hari nu sia naon? Alus bener. Endi aing neuleuh cing neuleuh ka dieu. Bata. Eta atuh aing. Ngedownload atuh jam. Kirim ka aing. Saya. Alus tidak. Buat atuh kirim. Sabar. Pun. Naon atuh naon?
Sikirkan kita tak, pakai gede-gede kan tulang yang Astagfirullahaladzim, benar-benar sianya. Penontonannya tidak. Kalah pak. Aduh, siapa kawanannya? Aduh, sia dosa itu yang bikin tuan Lu benar pak. udah ngora lo hancur generasi muda itu sia ternyata. Siapa kawanannya ketemu lagi kita? Tanggung jawab. Astagfirullahaladzim, beliin kamar asin. Aduh, sia pembawaannya ternyata. Siapa bener-bener narong tanu karena itu cenung budak orang tak rusak ya siapa kieu tah. Cengar-cengir. Mikir tuh. Bener-bener siapa kikituanan eta ditarongton. 17 tahun acan, naon acan. Duh, bener-bener ieu generasi rusak parah ya kieu. Aing mah balik ye, tah tontonan Korea itu ditarpo. Aing. Sebelum nang eta. Jika kadeuleuk ku aing juga Jepang tadi heuh, alus memang Jepang. Kirimnya ke aing semi kirimnya ke aing dua bola tak benar boy halus itu Pasti atau pasti. Kirim mah. kirim sok bluetooth kena Wah, ini cuma opat. Dosa geus kami sakirim ya heuh. Geus aya. Opat. Tah, ieu deui. Wah, geus 5 euy. Geus kakirim euy 5 kabeh heuh. Dasar jangan bolong. Dosa. Dosa beuki. Mantap. Goreng. Oli ayu. Baterainya paling anjing. Baik. Keresep-resep beak baterainya. Hoyong ningali tontonan anu mantap, atanapi tontonan anu mendidik, atanapi tontonan goyonan, tonton terus channel Bim Bim Kreator. Mantap pokoknya nama. Tonton terus ya, tompo siap.